Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihada wat tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Ya Rasulullah sadana salamun ya Rafi'a sya'ni wa raji'at fataya jiratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Diulang ya Rasul alaihi salamuna minal bu'di wa sallam minal bu'di wa sallam ya Rasul rakal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun ya Rafi at fataya jiratal lami ya ohai lal judi wal karami ya ohai lal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala di nyuwun sewu ageng pangapunten, saya tidak biasa pakai panggung besar karena guru saya mengajarkan awasin lain khilaful aula deh karohat mali bertentangan sareng sunnah Rasul. Tinggalin syarah hadis arba'in fatul mubin. Rasul sareng sahabat hadir ke Jibril berupa manusia ngaos taklim di Rasul tuurna sampai dugi kadak jeung Kangjeng Rasulullah janten teu patebih ngaos di mana patebih we makruh karasa Nabi ngaos dipun guru na kitu guru simkuring diantawisna Mama Abu Yanding Abdul Qadir eta mah terang speaker saum setiap hari natos 57 tahun dugi kain ngawuruk kak abdi para alumni sok karempel
Di Kuningan ge sok hadir para kiai, di Benda Kerep sok hadir. Ngawurukna kitu. Pun guru kayak ngaos di guru-guruna. Terakhir anjeunna bertabaruk sareng Mbah Dim Banten. Beberapa kitab di antarana Asnan Mathalib, Raudhah Mughnil Muhtaj sareng Nihayatul Muhtaj. Jadi abdi dah hapunten henteu di luhur Bapak. Sanes bade ngalalaworakeun. Ieu mah panggungna ieu mah kudu keur Bapak perbowo kitu. Angge Bapak naon? Posa perborok, Bapak perbowo, Pak Prabowo hilap. Nah, tos we abdi moal seueur yang terhormat sadayana ge di majelis ilmu mah terhormat. Boga-boga paranjang umur berkah sadayana. Oh. Jadi Ki Abdul Muthalib teh gaduh putra teh seueur pameget di antawisna Abdullah. Di antawisna sa? Punten nya diulang-ulang ditakror ku abdi aya 3 kali eta teh sunah. Da abdi mah teu niat ceramah ka niat ta'lim. Niat ta'lim. Abdullah dulu harusnya disembelih, dipersembahkan kepada sesembahan jahiliyah, ditebus ku bapana Abdul Muthalib 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ieu rama Kangjeng Nabi lalakon, rama Kangjeng. Beres ditebus ketingali dina juz awal kaca 152an As-Siratun Nabawiyah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham kaing ti Imam Aisyah Ibnu Ishaq. Sabab tarikh mah eta rajana. Eta mah Ar-Rahiqul Maktum palih dia. Barang tos ditebus ku Ki Abdul Muthalib ya Abdullah rama Kangjeng Nabi nu masih bujangan keneh teras we dicandak ku Ki Abdul Muthalib. Dina riwayatna di kaleng. Abdullah dicepeng di kaleng ku Abdul Muthalib, Pak. Dicepeng ku saja Al Muthalib. Teterang bade dicandak ka mana? Tos ditebus teh. Teras we angkat. Begitu sampai di depan Ka'bah Baitullah, tidak jauh dari rukun Yamani, aya awewe gelis. Ibu-ibu malah nguserinya. Dan ada ai muntahal jumu maka dah munasabah menyebut best, better itu tentu different, berbeda. Saya kertas bahasa Inggris, TOEFL saya baik. Jadi kalau saya ceramah di Singapura pasti bahasa Inggris. Jadi saya paham linguistik. Hapunten Pak, ari nyebutkeun gelis atuh kudu munasabah jeung ucapan talapudna. Kudu aya mun cara ieu mah kudu makhrajna teh kudu karasa mun tajwid mah. Manya gelis. Padahal muntahal jumu segatna. Kacida gelisna. Aya awewe kacida gelis. Ieu awewe teh caket Ka'bah. Engke ngagoda ka Abdullah. Namina ieu istri adik kandung Waraqah bin Naufal, jenenganna adalah Ruqayyah binti Naufal. Jelma sugih, jelma beunghar bangsawan Mekah. Barang Ki Abdullah dicandak ku Ki Abdul Muthalib saatos ditebus ku 100 ekor unta dicakeun Ka'bah tetebih tina rukun Yamani istri gelis Ruqayyah binti Naufal nyauran naros ka Abdullah bari ngagoda pohara pisan bari pangteraskeun urang-urang bari ngobrol we ngaos ulah kaku lah ulah naon cenah apunten nya ulah targa ngaos. Sebab ngaos mah padol jeung rahmat. Sakul aya padol sareng rahmat dawuh Gusti Allah dina Al-Qur'an adalah kedafal yafrahu. Itu sanes. Qul bipadlillahi wa birahmatihi. Ras kadituna fabidzalika falyafrahu hum khairum mimma yajma'un. Jadi situasi ngaos mah kedah dalam posisi riang gembira. Lamun ngaos batu eta mah intel Jokowi baheula. Atuh intel si Sarkowi eta mah baheula. Ingat baik kuring mah berkali-kali Pak dilaporkan ke Bareskrim untuk ditangkap Miftah Fauzi. Tapi saya tidak pantang menyerah. Saya bilang silahkan kalaupun saya di penjara. Saya siap berhadapan dengan hukum. Karena di mata saya Jokowi penuh dengan dusta dan kepura-puraan. Ampura.
buktina ijazah lamun asli kunaon lagi geura ditembongkeun ame geura enggeusan ieu rame ame geura enggeus anak kok tembongkeun we tinggal ditembongkeun ampun kan saya listiona balada kaporina otak doakeun listio segera diganti amin insyaallah 3 bulan lagi diganti insyaallah amin. Nggak usah takut Pak, saya tanggung jawab dengan omongan saya. Paling kalau saya tewak Sapri Samsudin yang akan marahnya. Teruskan tos iya Ki Abdullah dicanda kuramana ngalangkungan Ka'bah dicaket Ka'bah aya Ruqayyah binti Naufal saur Ruqayyah teh pakil ayeuna tadhabun ya Abdallah ya Abdallah ayeuna tadhabun ya Abdallah where are you going hai Abdallah mau berangkat kemana engkau wahai Abdallah mau rek indit kamana rek bade angkat kamana bade majeng kamana Abdullah saur ieu awewe geulis Ruqayyah binti Naufal qala Abdullah diwalar ku Abdullah nu masih keneh pamuda bujangan ramana nabi engke gaduh putra jadi nabi ana Ma'abi aku beserta bapakku teterang bade dibawa ke mana teterang bade dicanda ke mana barang Abdullah tos ngawaler jeung ramana da memang tos jeung ramana waqalat teras nyarios ieu saha Ruqayyah saur Ruqayyah kasaha kaki Abdullah nyariosna teh kieu kok naik kof kok ngain kok alayya al-an ya Abdullah abdi teh bogoh kajeun teh bogoh luar biasa kok alayya geura tikah abdi teh ku anjeun geura kawin uing teh al-an ayeuna keneh kula abdi hayang dikawin ku anjeun abdi teh sudah begitu dalam rasa cinta yang terpendam di dalam kalbuku setiap melihat engkau wahai Abdullah maka nikahi aku sekarang juga wahai Abdullah awewe geulis minta dikau kira-kira mun orang Sukaraja kumaha tah dua tubuh jangan ieu embat bae ieu Ki Abdullah hebat ngahargaan ramana Pak lamun anak urang apan dicaram ku urang kawin jeung si anu papacangan hubungan jeung si anu ngajawabna teh pan sangeunaan bapak nu rek kawin teh abdi lain bapak mun bapak kudu kasih anu bae abdi mah keukeuh ka dieu kawin we ku bapak budak ayeuna Pak leres kitu diarahkeun ku indung ujang mama hayang boga minantu teh nu bisa-bisa maca Quran can bisa ditiung heula ge sugan ka dituna daek ditiung daek ngaji da angger mageus eueuh mah di dunia butuh teh kudu lain kudu dianteran ku duit lain kudu dianteran hakaneun lain kudu dianteran emas berlian kendaraan lain can kaasup birrul walidain barang bere kakolot teh kade lamun birrul walidain diukur ku pamere kafir ge ka bapana sok barang bere nu disebut birrul walidain teh teu eureun-eureun ngadoakeun indung bapana paling saalit saur Imam Suyuti tiap pada sholat Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira eta teh birrul walidain teh komo mun bari barang bere amin ya lamun saukur barang bere can kaasup birrul walidain eta babinsa babinsa amun demak kau anturimba kau ya geus moal ngarti jamaah moal istilah kaulinan kuring Pak lamun urang saukur barang bere kakolot tarang ngadoakeun can kaasup birrul walidain syarat birrul walidain di samping barang bere kudu daek ngadoakeun Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira mantak tingalina syarah adkar satos urang uluk salam dina awe salam salat fardu wa ima sunat geuning utamina fardu zikir anu bada maktubah salat 5 waktu tia geuning beres uluk salam assalamu alaikum kakarak balikeun beheung teh wajah teh warahmatullah
Lamun memeh kena huruf mim assalamualaikum geus malik beheung tapi teu ngarobah arah kiblat makruh. Tapi lamun mim can beres dina lapan alaikum bergerak ngarobah posisi kiblat assalam batal salat. Hapunten Syafi'iyah hapunten abdi mah Syafi'iyah insyaallah ana sunniyun Syafi'iyun Ghazaliyun Sadiliyun insyaallah. Para sepuh sadayana as-salat digentos we alif lamna ku tanwin. Padah ciri ma'rifat bisa ku alif lam bisa ku tanwin wayana teu sah salat salamun alaikum teu sah. Dipikeun alif lam teu make tanwin salamualaikum salamualaikum sanajan ina can malik salamualaikum warahmatullah teu sah salat miceun alif lam. Anta kedah zahir alif lamna kedah paragat nepi ka huruf mim dina lapan alaikum kakarak robah posisi wajah eta nu paling utama. Kumaha pun kieu assalamualaikum tut breakwain hitut sah salat sah ngan teu kudu salam deui ka kenca da geus batal wudu. Mantak tiap bada salat nu maktubah disunahkeun ulah ngarobah posisi calik tina tasa tina rakaat terakhir nepi ka uluk salam ulah waqadi robih calik awaskeun heula a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq tiluang sulan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim tiluang sulan. Teraskeun kana doa Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir tilu kali kakarak astaghfirullahalazim sareng li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa atubu ilaih tiluang sulan teras engketos dugi kena Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik hadis nu diriwayati Muad bin Jabal teh tilu kali Allahumma lamania nembe robah cali posisina bade silage aoskeun Fatihah aoskeun naon ayat kursi saparitat sapuratina duikeun lillahi ma fi samidu ketuli julaila pinar nembe kulhu palak warul falak binas kakalak ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 tekenging di langkungan tekenging di kirangan makruh dikir ba'da maktubah lagi eta bah kawariti rasulna tekenging ditambihan makruh ngan upami dikirnya lira dan dikir teh pan aya dikir am aya dikir akhos aya dikir khos khusus dikir ahli usul thariqah eta mah mangga bade maoskeun subhanallah 100.000 ge malah Abu Yamun Pasir mah di Ciomas di Barugu Kabupaten Serang Banten maca sholawatna ge dikir atas 250.000 saeuting eta sholawatna salawat ayeuna mah ngalih teh di pondokna ngalih ka Gunung Pulosari ka arah Caringin ka arah pantai di luhur gunung ngadamel 1 kali 2 meter wungkul keur bobok rek kulem alim direncangan ku sasaha anaknya geus teu bisa ngobrol da putrana sobat simkuring mantuna Buya Taif sobat simkuring. Eta ulama-ulama akhirat begitu tara mamawa map kapenda minta proposal da urang doakeun ulama akhirat sing paranjang umur ai tukang ceramah malin ulama akhirat ulama amplop kuring mah ulama amplop atau boleh da mubalik mah ampunten hukum di hadiran ge kipai henteu aini henteu wajib ain urang Sukaraja ngulem mubalik bade abdi bade tur maka hadirna orang Sukaraja ka ieu pangaosan hukumna wajib kifayah teu kedah hadir sadayana cekap we ku tiluan di hadiran kan meureun piraku Pak Bansar jauh-jauh diondang nu hadir tiluan ari cek mubalik kajeun tiluan nu penting tina tiluan aya bendahara mubalik ya nyun sem iki anu yo ya kulanipun anu yo ya
Saya sendiri sudah jenuh sebenarnya main panggung itu. Saya sering sekarang diundang itu, saya ladeni pesantren. Ini pun yang undang Kiraub karena Kiai Fauzi, seorang ulama ahli hikmah di Balaraja mengatakan, dari ayahnya juga ulama ahli hikmah, ini yang undang sahabat anak saya pesantren di sana. Jadi saya datang itu karena yang undang pesantren. Saya mengutamakan pesantren. Umum manggis tepati bosan pemoku berkat. Bosan. Apunten Pak, apunten. Abi pada belak-belakan ame suasana cair di dia. Dupi di Sukaraja sok aya nu maot. Sok aya nu maot di dia sok aya. Dupi nu maot di Sukaraja sok mandi sorangan sok di pandian. Tah, lamun aya nu maot di Sukaraja bade yang mubalig ti Tasik, bade milari ustad di Lembur. Tuh. Sahebat-hebatna kiai mubalig di luar. Di arah gawena eta ge lamun aya amplop jeung buruhna. Cobian Pak undang mau balik top juk undang. Kiai, ya ada apa? Kami dari Sukaraja, Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, ingin ngundang Kiai ceramah di tempat kami, tapi kami nggak punya duit seperak pun. Datang moal. Geprek hulu aing tamun datang. Aing ge can puguh datang. Apunten. Antak tingali dina sarah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim Said Habibullah dina kitab Jadul Muslim lamin wajahirun li fardi ainin lam yajud itlaqus salihin alaihi fatarid li annahu bitarki ta'allum lam yani fasiqan yaqulul ulam. Pak, ngaos rutin mah tiap minggu ku ustad ku kiai di Lembur wajib aen hadirna teh kudu haladir Pak. Lamun bapak teu hadir kadang ngaji rutin di Lembur, ngaji mingguan karena males, karena para tiri seeutik, karena cara hampura eta teh pagawean dosa, wajib tobat. Demi Allah wajib tobat. Teu hadir karena ngaji mingguan, wajib tobat. Tak kudu nyeun aturan anyar teh tajir RT teh nyeun aturan jeung lurah Badami jeung DKM. Saha jelema teu hadir karena lain aya udur sara teu sasabaan, teu karena aya udur secara syar'i, teu hadir kena ngaji rotinan didenda misalkan sakali teu hadir 50.000 asa beujeuhna teh asa beujeuhna Pak. Karena punten sumping ka pangaosan ceramah mah teu ngabalag kitab, teu ngabalag ilmu fardu ain, teu ngabahas fikih, teu ngabahas tauhid, teu ngabahas tasawuf, teu maca kitab, ngomong ngacaprak ka mana wae Jokowi dibabawa, ieu dibabawa, can puguh kalamna pun mahdun, di mana teu kalamna pun mahdun, lamun teu doror kacampur antara doror jeung napun engke jadina moal cocok jeung hadis sahih riwayat Imam Muslim nu nyarioskeun palyakul khairan saur Nabi. Manta kapunten hadir kena tabligh akbar mah pak kifayah. Tapi teu hadir kena rutinan maca sapinah. Nu diwurukeun sapinah takrib johar tauhid, tijan aqaid 50, sulam topek atkia dibaca dihanca ku ustad heureuy. Sanajan setengah jam eta ahli pangajian urang Lembur teu hadir karena sangeuk, karena males, karena cara hampura, wajib tobat hukumna dosa. Nauzubillahi min ayeuna naon manfaatna? Tadi ku kuring tos diujikeun, tos diuji petik, mencara uji petik mah tadi. Lamun di dieu aya nu maot, moal neang mubalig terkenal, moal neang kiai ti luar, moal neang penceramah hebat, pasti nu ditiangan ustad setem. Hidup ustad setempat. Hidup kiai setempat. Matak sahebat-hebatna mubalig, hei mubalig kamu jangan sombong. Kamu bicara agama karena kamu diundang, diberikan waktu. Kiai sepuh dihareup ieu ngaupingkeun karena ngahargaan, lain teu ngartieun ilmu maneh. Ceuk kiai teh eta mubalik tak nu ngomong di Tasik, lah ilmu biasa-biasa. Ku kiai nu boga pasantren teh dianggap biasa. Ngan geuning jiga nu husu ngadengekeun idhorus surur ngahargaan. Hampura-hampura. Ini sekarang tuker emas diganti tembaga, tembaga dianggap emas, emasnya dibuang-buang karena dianggap tembaga, tembaganya disanjung-sanjung karena dianggap emas. Hari balik cium tangan jelema bulak balik.
Ari ka ustad setempat ngan teu we direngkas cokor. Leres gitu leres. Nauzubillahi min. Ya Allah ya Karim. Tak muga-muga para ustad para kiai nu ngawuruk di lembur magahan ejah-ejahan, magahan iqra, magahan tata cara wudu, tata cara sholat. Moga-moga sing berkah yuswana, berkah rizkina, berkah ilmu. Karena Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Pak Bupati, Pak Camat, nu mewakili Pak Camat, tamu wakil Bupati. Ye, nu disebut pejuang agama teh lain nu kitu, lain kuring. Lain nu sok seserepetan di Pemda. Nu disebut pejuang agama manuk itu sanajan teu terkenal. Asli pejuang manuk itu, Pak. Nu sok ngimaman di masjid, ngimaman di musola berjamaah, nu nulungan ka makmum sebab makmum nu teu paragat babacaan, makmum nu teu sampurna babacaanna ditulungan ku imam. Imam teh ulah gagabah, aya fungsi nu luar biasa dijamin ge ku Quran bahwa jalma mukmin jeung mukminah ka sebagian mukmin ka sebagian mukminah mun mukminah ka mukminah ba'duhum auliya ba'd silih tulung ditulungan makmum ku imam sebab milu berja katulungan babacaan makmum Pak. Sholat we ditulungan ku wajengan ku kiai setempat Pak urang nu barodo punten nu awam katulung ari aing di dieu teu pernah ngimam malah lamun kuring di dieu ngimaman Jumaah makruh lain ahlu Jumaah kuring saya mah kuring mah menang sate jadi khotib dina Jumaat. Ari imam mah heulakeun ahlul Jumaah. Masya ya Allah ya Karim para bapak. Ieu punten nya ngalebar heula. Da abi mah tadi henteu niat ceramah, niat taklim we nyandak curat-coret masalah salit. Sok ditalik salit-salit kana mudina kitab. Teraskeun. Ya Allah ya Allah. Eta Abdullah ramana ab Kangjeng Nabi. Begitu dicandak kuramana ditaros aina tadhabun ya Abdallah, mau berangkat kemana engkau wahai Tuan Abdallah, oleh perempuan cantik. Dia menjawab ma'abi, aku besar-besar tak ayahku. Kemudian perempuan ini kembali berkata menggoda luar biasa. Wa Ruqayyah binti Naufal kembali menggoda. Muncul bahasa Sunda, hei Abdullah, kok alayya al-an, cina abi tegas kuat hayang dikawin wajan bogoh. Bari Abdullah bujangan Pak, bari ke Abdullah bu kumaha ngawal jawabna Pak. Hebat Abdullah, waleran ki Abdullah kayaknya ayeung ke lompatna kedah diaos dina karangan Imam Asibli ngarang kitab 7 jilid. Dina 7 jilid tilu jilid ayat tilu jilid tijilid katilu nepi ka jilid ka7 eta menyaritakeun mukjizat Rasul. Mukjizat Rasul teh Pak ayat 7 ayat 3.000 Pak. 3.000 mukjizat. Imam Ibnu Hajar nyarioskeun 3.000. Teras Qodi Iyad jeung sapara kancana bahwa mukjizat Rasul teh 7.000. Wah, lamun diaos masyaallah. Masya Allah Pak. Nepi karamana bae kabalatoran kakenaan ku gagahna Rasul. Saur il istri teh, aduh ya Abdullah, I love you full, marriage me please. Abi teh hoyong dikawin ku anjeun, geura kawin abdi, geura kawin ayeuna kene bari dibawa ku bapana ieu Abdullah. Kumaha ngawalerna hebat ya ki Abdullah ngawalerna. Qala Abdullah, qala wis ngandika sapa Abdullah ki Abdullah bin Abdul Muthalib, ana ma abi wala astati'u khilafahu wala firaqahu. Hei wanita cantik, bahasa urang panterang kuring teh jeung bapak kuring.
Kuring tewasa, teboga kakawasaan, teboga kemampuan, kudu melepaskan diri ti bapak kuring untuk mengambil keputusan menikahi engkau. Sanajan kula lalaki, kudu boga wali, nu aya kudu ngawalian mati pihak calon awewe. Tetep kula mah, kumaha bapak kula rek dibawa kawetan ikut, dibawa ke utara saya ikut, ke selatan ikut. Tidak ada kemampuanku untuk berpisah dengan bapakku, apalagi berbeda langkah dengan bapakku. Jeung budak ayeuna apakah kolot yang kieu-kieu kumaha aing Pak diomongan teh kalang ngonci di kamar digedor titah dahar gitu pura-pura teu di dieu kalau nyetel tip tarik teh ka kolot teh protesna tingali ramakna Nabi Abdullah, wahai Ruqayyah yang cantik jelita, sesungguhnya aku tidak punya kemampuan untuk menentukan langkahku yang berbeda dengan ayahku. Ayahku sedang mengajak aku ke satu tempat yang aku pun tidak tahu. Aku tidak mungkin berbeda dengan ayahku. Aku tidak mungkin berpisah dengan ayahku. Teras we Ruqayyah teh menyerah we tos ngagoda sakitu dahsyatna. Abdullah ternyata ku Ki Abdul Muthalib dicandak kabumi Ki Wahbin. Kabumi saha? Ki Wahbin boga awe boga parawan namina Aminata binti Wahbin. Sumping ka Ki Wahab. Barang tos sumping ternyata Ki Abdullah dikawinkeun ka Nyi Aminah binti Wahab. Dikawinkeun dasar putra anu nurut kanu jadi kolot ditikahkeun kus kasaha wae tangtu kolot boga pamilih leuwih bijaksana nu layak nu cocok anu panguninga kolot lebih tajam tibatan anakna dipilihkeun Sayyidah Aminah putra Ki Wahab anu sami geulis luka wanti-wanti turunan menak turunan bangsawan akhirna Ki Abdullah janten nikah ka Sayyidah Aminah. Sayyidah nikah ka Aminah binti Wahab tos 2 dinten. Nah ieu mas ieu timbul baru keajaiban. Sudah menikah beberapa hari dengan Aminah binti Wahbin, ieu Ki Abdullah keluar biasa panganten enggal itu keluar mapah deui jeung Ruqayyah nu mimiti ngajak kawin. Awas lain CLBK. Urang apa lamun boga kabogoh baheula kitu boga papacangan bogoheun ka urang kapanting terus urang kaburu dikawinkeun. Pan eta teh sok ditanya-tanya kok ditanyakeun sugane ini jadi nu ngora cenah gitu. Ieu urang ya. Biasa lalaki mah kitu. Ngan teu kenging kieu, oh da nabi ge kitu doraka hukum. Lamun aya jelema doraka misalkan urang migawe dosa naudzubillah min dalik maneh dielingan ku kiai ku guru maneh ulah migawe dosa kitu lah Nabi Adam ge migawe dosa hukumna dosa gede eta nyebut kitu Pak. Tapi aya jelema pakir balangsak teu gaduna naon naon euy hirup teh cenah boro-boro aing boro-boro dewek Nabi ge pakir bisi kupur nyebut kitu lah kata siapa Nabi pakir kayak kuring di jumlah berapa kekayaan Nabi berapa titik Nabi wakaf di Madinah berapa yang dihibahkan dikonversi kena harga emas ayeuna ke orang itu berapa jumlah gram emas nu dimiliki ku Rasul. Jadi hadis nu riwayat Aisyah Aisyah cenah aya naon cenah kangge tuang ayeuna ya Rasulullah aya cenah sesa sepotong roti lain berarti eueuh deui mameun sesa nu dinten hari tah aya sapotong roti lain berarti Rasul balangsak lain berarti Rasul pakir. Saha jelema nyebut Rasul miskin, pakir, ngaguguyonkeun tos tumiba kena hukum kufur. Rasul mah sain pakir, sederhana. Sederhana. Bumi sederhana, tuang sederhana. Ai pelebah onta jeung kudana mah sae. Eta mah kendaraan kangge angkat-angkatan, gitu. Aya nu nyindiran ka kuring. Miftah kok pakai Land Cruiser, saya kesini bawa request, Miftah ya. Loh, itu kendaraan buat operasional ngaji kok saya. Beli dari uang saya kok saya. Lain menang hibah, lain menang ti Pemda. Keheulanan aing mah gablek Pak majelis pesantren ge teu boga yayasan. Kuring menepi ka ieu teu boga akte hukum, teu gaduh. Mantak teu pernah narimana naon. Cina anu mere gubernur tarima mere.
kudu minta ngajukeun proposal dayang teuing aing capek kudu ka dieu ka ditu can dipotong beula samangka aredan ayeuna mah Pak. Ieu dengekeun dewan bisa aya dewan tangkurak sia lah. Keur keur Pak komo ningali nagara batur mah aya hiji nagara di luar Pak, nagara di luar. Pernah dijajah ku Belanda. Karunya teh Pak boga pemimpinna Pak loba omong. Ari wakilna tara ngomong. Ari DPR-na parlemenna omong-omong ngungkul. Ngan nu luar biasa di eta negara pernah dijajah ku Belanda Pak. Nu luar biasa Pak, korupsina gede, pajakna mahal. Di negara naon teuing teh nyaho aing aya tadi mah ditutur di Afrika lah itu. Sanes di urang mah tuh. Ada jadi kadinya ya punten. Teraskeun. Kayak orang ngabahas lahir Rasul teh beda-beda tanggal. Abu Masar sakieu tanggal sakieu, Ibnu Mas'ud sekian, punten Ibnu Abbas tanggal sekian, Imam Asy-Syaukani sekian, Imam Asy-Syafi'i beda tanggal. Nganu hebat sepoena sarua lahir Senin beda tanggal. Teraskeun. Ieu Ki Abdullah tepang deui jeung istri Ruqayyah binti Naufal nu keur bujangan kamari mah ngajak nikah barang tepang deui eta Ki Abdullah teh narosna kieu ye kakak ka Ruqayyah binti Naufal teh cenah malaki la takridina alayya tuh alayya al yauma ma kunti aradti ayya bil amsi mun ceuk Sundana mah kieu Ruqayyah kenapa engkau hari ini berpaling dari diriku ari teh heula mah keur Abdullah bujangan ieu Ruqayyah teh melong senyum-senyum menggoda ayeuna panggih deui geus kawin beda Pak hari-hari dingin-dingin saja gitu loh. Wah, lamun geus bersikap dingin, enggak apa-apa. Awewe lamun geus bersikap dingin hati-hati, Pak. Indonesia ini bisa goncang kalau Megawati sudah bersikap dingin. Hati-hati, ibu itu kalau sudah dingin, wah. Walaupun tidak begitu cerdas diksinya, tapi mainstream kondisi geopolitik itu dipengaruhi dengan cicingna Ibu Mega. Lamun geus baeud awewe mah kitu. Tak lamun Ibu Mega baeud gak apa. Di Teko Umar teh kieu kabeh kadek-kadek jelema. Gitu. Ieu Ruqayyah teh nu kamari mah someah ngagoda karama Nabi keur bujangan teh. Ari rama Nabi Abdullah tos nikah ka Aminah, bujeng-bujeng ngagoda naros ge henteu. Kaget pan Abdullah. Naon cenah anjeun jadi kieu ngabalieur ka kami. Ari kamari anjeun meuni hayang dikawin ku kami meuni lope-lope. Diwaler kusaha ku Ruqayyah binti Naufal ngawalerna kieu qalat Ruqayyah faraqaka an-nuru awas an-nuru yang kayak ngebahas nur aya nur secara awam aya nur secara khawas aya nur kuasil khawas ngan hadis tentang nur awal Kangjeng Nabi hadis Jabir kudu urang diseleksi kedah ditahrij hilari na kutubus sitah aya teu aya jeung kitu hadis wulida Rasulullah sallallahu makhtunan sururon sebagian ahli hadis menganggap dhaif sebagian maudhu tetapi kata Imam Sayuti boleh digunakan karena bab batilah tapi hadis awal penciptaan makhluk adalah Nur Muhammad dijieun tina min nurihi ieu terjadi paradok ta'arud dina Syiahul Kalam dina sisi rawi nasana doge oleh para ahli hadis dunia disebut hadis palsu termasuk Syekh Ali Jum'ah yang terakhir mun kabur urang bahas sarang bismillahirrahmanirrahim sawur Ruqayyah faraqaka an-nuru alladzi kana ma'aka bil amsi palaisali bikal yauma hajatu mun ceuk Sundana bahasa Kuningan mah kieu punten abdi orang asli abdi orang Pandeglang pas Sundana kasar ieu teh ditahan-tahan geus hayang ngaembat we tadi nama ieu teh punten Babin di Banten mah eueuh awewe aya ge bikang
ngalamun babin pernah kaci uyah pendidikan di ditu malah mun ngawinkeun teh panjorang keun ampura ampuranya sungut kula sungut abdi baham abdi kieu pura ampura da ti pabrikna kieu masnuatna kieu aya aslina kieu teu bisa dijieun-jieun. Bu Pak hapunten mun bahasa Sukaraja jeung bahasa Banten mah kieu Abdullah kunaon kula geus teu peduli ka anjeun wew gitu yo ayeuna mah cina dina beungeut anjeun dina wajah anjeun dina panon anjeun geus eueuh cahaya yang sinar gemilang terang kamari mah keur anjeun bujangan eta soca anjeun wajah anjeun gempur ku cahaya kami nepi ka kaedanan bogoh ayeuna mah alim geus teu glowing. Awas glowing maknawi lain pisiat. Waduh Pak sing horeng para sepuh sadayana nur Kangjeng Nabi Tituan Abdullah sabada sapatemon jeung Sayyidah Aminah binti Wahbin dialihkeun ku Allah nur Kangjeng Nabi aya dina dirina Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah setelah menikah dengan Abdullah penuh dengan cahaya yang luar biasa. Masya awas Nabi mah disebut cahaya teh disebut nur teh lain ku makhluk ku Allah. Ya ahlal kitabi kunaon cenah pamiptah teu make taud pan keur ngadalil ari maca dalil mah lamun keur ngadalil ulah make taud maca Quran teh ulah make basmalah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim kurang lega ngopina. Sebab lamun make taud Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim engke disangka Allah maca taud. Ieu mah keur ngadalil mah beda lain keur maca Quran keur ngadalil. Saur Allah dina Al-Qur'an dalilna ieu ya ahlal kitab ya ahlal kitabi hei ahli kitab Yahudi Nasrani Injil Toret nu baheula diturunkeun ka aranjeun disebut ahli kitab Yahudi Nasrani. Qad ja'akum nyata parantos dongkap kum kamaraneh kabeh sopo rasuluna rasul kami nu agung yakni habibana wa nabiyana Muhammad disebut Kangjeng Nabi teh rasuluna. Terus dina tungtung ayatna tingali na tungtung ayatna tingalina Al-Maidah ayat 15 mun mawa handphone ayeuna buka aplikasina Al-Maidah ayat 15 tingalina tungtung ieu ayat saur Allah qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Qad ja'akum nyata geus datang ka aranjeun kabeh nurun ay rasuluna. Rasul teh disebut nur ku Allah, nurun teh disematkeun ka Kangjeng Nabi, nabi teh nurun teh dina ayat ieu nafsiran kana rasuluna. Bima disebut nurun teh ku Allah Pak. Mantap tingali dina kitab karangan Saidi Ahmad Jajuli bade Jajuli mangga macana bade Jujuli mangga dua wajah dina dalailul khairat nu disarahan ke kumataliul musamasarat jenengan Nabi na dalail aya 200 kirang langkung dina sarah nama dugi ka 3.000 jenengan Kangjeng jenengan Nabi Pak. Masya Allah ya karim. Jadi Ruqayyah bin Naufal teh ngabalieur tepat menghadap dari kaki Abdullah teh di wajah Abdullah di tubuhnya sudah tidak terpancar nur Muhammad sallallahu. Geus hiji dua kapungkur Pak di Mekah di mana cenah nuju zaman Hijaz keneh can Mekah Nabi can diutus. Para pengusaha nu aya di kota Hijaz sok dagang kasa sampai luas Pak. Aya sampai wilayah Suriah, Damaskus, etanya lembur nagarana Imam Nawawi mujtahid tarjes tapi anu maut usia 45 tahun tega-tegaduh bojo teu nikah heula dugi ka mautna. Eta ngarangna dina usul dina masalah mustalah hadis ke bijil Alfiyah Suyuti. Dina masalah hadis anjeunna pangalitna hadis arba'in luhur saeutik namina Riyadus Shalihin belah dituna sarah Sahih Muslim. Oh Imam Nawawi teh Pak
luar biasa. Sapopoe dugi kamot hirup nangan ngarang kitab ngaji jeung ibadah tileletik puasa. Pas urang dia gitu, alhamdulillah mun Ramadan teh paruasa. Nya dina pada puasa nangan itu mah tiap poe imam Ramadan nungkul gitu bener. Masya Allah eta Imam Nawawi. Dugi ku Imam Ibnu Malik di Granada nu ngaran Alfiah disebut dipuji Imam Nawawi teh. Fahal patapikum pamahilul lana wa rajulun minal kirami indana. Ka Imam Nawawi mujtahid tarjeh. Insyaallah. Jadi orang hijaj maka soknya bakal keluar arusaha dagang jeung nagara sejen. Baik dugi kasam samtelga luar biasa ayeuna terpecah jadi beberapa negara sok dararagang bari dagang teh sodagar Mekah sok ngobrol jeung lurah jeung bupati jeung gubernur jeung keluarga raja-raja maklum investor datang pengusaha datang sok disambut nage pan mun ka kabupaten ku bupati sebab mawan investor. Kayak saya kemarin keras di Banten, hati-hati saya bilang Rangkas Bitung Lebak. Saya ngomong ke anaknya bupati yang bawa, jangan sembarangan kamu bawa James Riyadi. Kita sudah hancur oleh PIK 2 saja. Kamari kalau daerah Kuring itu James Riyadi. Wah, khawatir. Mantak ulah gagabah orang Ciawi Gebang. Ulah mudah menjual tanah ke bangsa luar. Mun rek ngajual kapepet kapreugian kadulur heula tawarkeun. Ieu mah kabatur kan teu nyaho teu wau urang bisi dibeli ku luar agama Islam. Komo pendatang asing make beungeut bangsa Indonesia. Tawarkeun kadulur, kadulur masuk rada murah, mending keneh rada murah ku dulur daripada mahal ku batur goblok sia teh. Bener kitu bener. Ya mah beda saeutik kadulur mah embung, itu mah mahal. Ieu samahal-mahal dibeli ku batur, isuk page teu maneh aya kapapait, butuh tempat, butuh aya kepriogian kana eta tanah. Mak rek milu cicing heula, wa ima rek milu dadagangan lametan. Ari boga dulur mah teu kagok teu kudu nyewa. Ieu ka batur yang ngajual. Ampura, saya bukan anti Tionghoa, Pak. Sahabat saya banyak orang Tionghoa. Tapi ya yang saya maksud Tionghoa adalah mereka yang beragen ganda, sebab negara REC itu dalam hukum tata negaranya mereka boleh duit kewarganegaraan. Jadi orang REC mah Pak, lamun aya di Amerika aya di mana wae, balik we ka REC nyaba dibere KTP jadi penduduk di ditu Pak. Lamun diudag-udag di dieu moal kapanggih, buktina editan sil teh kapanggih nepi ka ieu. Karena mereka duit kewarganegaraan. Indonesia mah konsekuen. Kalau mau jadi warga Indonesia, jadilah satu warga negara Indonesia. NKRI Pancasila Undang-Undang 45. Tapi kalau mau jadi warga negara asing, silahkan keluar dari Indonesia. Ulah disebut kabur kayaman, maka aing teu tatuduh Prabowo nyebut kitu tah saeutik. Maaf Pak, saya kenal Prabowo sejak Danjen Kopassus. Sapri masih ketika Pangdam Jaya. Saya yang bawa 4 bus para kiai Jawa Barat. Saya tahu Prabowo. Tapi karena saya tahu Prabowo dan saya mendukung Prabowo dari sejak 2014, sama saya kritik Prabowo. Ulah ngadukung tadi kritik dipuji-puji wungkul ngusrukeun jelema sia kitu teh. Ieu mah ngadukung, lamun anu ngritik marah, ngambek. Emang ku siapa pemimpin teh dianggap nabi goblok cek. Dia teh bupati urang, ulah dikritik aya emang bupati sarua jeung nabi babal saking sia. Boro-boro bupati kiai ge lamun salah mah kudu digeuingan, komo bupati komo gubernur, komo presiden. Aing mah ngomong kieu teh karunya cekeun bejakeun ka Bapak Prabowo. Pendukung sejati nih. Saya direktur pemenangan relawan Prabowo 2014. Saya keluarin uang duit pribadi saya demi Allah ratusan juta. Nampal bah kamari we jeung si Gibran aing teresep. Atuh resep kumaha aing ka si Gibran? Ampura aing teu dibere resep ka si eta. Nepi ka ayeuna aing pidato di Jakarta ge kieu resep aing. Resep kumaha budak kamari. Jelema reuneuh kudu ngadahar asam sulfat atuh paeh cek. Ngomong aing mah wani adu debat bahasa Inggris jeung Gibran. Sok Pak, wah ini kuring mah diskusi terbuka tentang politik tentang budaya. Ayo aing diadu jeung Gibran daek pidato bareng. Gitu mata aing keheul kasih eta teh keheul kumaha Pak, kasep keneh aing beungeut mah ari si eta budak lemet teu pati pinter teu pati kasep jadi wapres, ari aing teh jadi nanaon pan aing jadi sirik. Ieu tina hasud da mah ulah nurutan. Urang doakeun deh Girban mudah-mudahan tambah dewasa. Pak Prabowo sing panjang umur, amin. Pak Prabowo sing panjang umur.
Aing lamun aduh aing teu kabayang, aing teu kabayang. Gusti panjangkeun umur Bapak Prabowo, amin. Aduh. Lamun eureun di jalan terhalangan tetap meun si jeblet. Aing. Asap sulfat deui. Tak urang wajib ngadoakeun presiden urang sing panjang umur sehat. Di bumi abdi fotona agung Pak Bapak Prabowo. Ngan ai wakil mah aing tara masan aing. Bawa aing 08 ngerti ba. Geus lah sok rekam, si perlu dilaporkeun laporkeun. Da siap keur aing hayang dikitukeun. Diteangan gitu ame-rame. Teraskeun sing horeng urang Bekah teh tos biasanya bakasam dagang. Barang ieu pedagang pengusaha Mekah aya di negara batur menang berita menang kabar ti para pembesar ti para pandita bahwa bakal aya nabi urang Arab aya nabi urang Arab aya nabi bahkan jeung jenengan disebutkeun Pak da geus aya dina Injil Taurat Pak, dukun we geus nyahueun engke aya hikayat dina kitab Sirul Hisan, aya hiji dukun namina Zarqa, tia mamah ngejar-ngejar ka Mekah, neangan awewe reuneuh bakal melahirkan seorang nabi, bakal dibunuh, dia akan menyuruh agen yang ada di Mekah untuk menusuk perutnya Sayyidah Aminah yang sudah disiapkan pisau beracun tersebut. Nepi ka kitu dukun dibejaan ku bangsa jin, karena jin sebelum Nur Muhammad turun ke rahim Sayyidah Aminah, jin bisa kena ulin kalamit ngintip omongan para malaikat. Allah Pak, ieu urang-urang Mekah nu sok ka luar negeri teh Pak geus nguping bakal aya nabi urang Arab, geus nguping bakal aya nabi urang, geus nguping bakal aya nabi urang mana cenah? Sareng bismillahirrahmanirrahim. Sabab urang Arab geus nguping bakal aya nabi jenengan Muhammad ti bangsa Arab, maka atilu anak lalaki nungaran Muhammad memeh nabi urang, hiji Muhammad bin Sofyan, dua Muhammad bin Ahihah, tilu Muhammad bin Hamron, nu kaopat Muhammad bin Abdullah, nabi akhir sadaya Rasul. Jadi nami Muhammad, nami kangjeng nabi urang mah geus masyhur Pak. Punten nembe teh Pak Camat Pak Lurah. Bulan Pak Wakil Pak Camat sana mina. Bulan Pak Encu lahir tahun berapa Pak Encu kira-kira? Yo 78, still youngers, still masih muda sekali. Memeh tahun 78 Pak Encu, nami Pak Encu terus dikenal can memeh lahir. Dahsyat. Jangankan Pak Encu yang mudah-mudahan segera jadi camat, jadi sekmat, amin. Punten Pak, jangankan camat, nami Pak Prabowo memeh lahir, dia angkatan 73 seharusnya, tapi kemudian lulus 74 dengan SBY seangkatan, tapi SBY lebih dulu karena Pak Prabowo kemudian ada sesuatu something wrong, little wrong, beliau lulus 74 seangkatan, di polisinya dengan Makbul Padma Negara. Pak Prabowo memeh lahir geus aya wauheun ka Pak Prabowo encan. Punten. Abdi emut baheula bupati di Kuningan. Sacara gena pang emut. Moga-moga paang dibarjah di rahmat ku Allah. Kenging pangampura Allah ditampi kasayanan ibu ucina ge pangotnya muga-muga bojona ge sing ditampi ku Allah amal sayana nu awana dihampura ku Allah sawe pamimpin nu tos diparaid eta bupati Kuningan memeh lahir ka dunia tos aya wauheun teh acan urang we Pak Banser cep ketua Banser boga orok begitu bro lahir diadanan dikomatan didoaan di naonan. Nah begitu lahir urang geus anak urang geus aya ngaranan teh acan. Tara aya orok lahir ka dunia wawan wiwin. Enggak ada. Abdi jenengan asli Miftah Fauzi. Ismul Karim namina.
kunyah abdi Abu Haikal, lakob abdi landihan abdi sanes Miftah sanes Pauji Iwan Pales di sakola mah di sanawiyah gitu. Wasman atawa kunyatan wala qaba wa akhiran da insi wa sahiba ismun yu'ainul musamma mutlaqo alamau kajapalin wa hirnikon alfiyah kan gitu. Pak, abdi lahir tahun sekian rahasia. Memen abdi lahir can aya nu waweuheun. Boro-boro nu waweuheun ngaran abdi, Pak. Boro-boro batur indung bapak abdi ge teu waweuheun ngaran abdi sebab candi ngaranan. Leres. Pertarosan abdi. Adakah manusia yang belum lahir, bahkan ribuan tahun belum lahir, ba'da tasis qoblal maujud, sebelum dia lahir ribuan tahun, tapi namanya sudah didengar, sudah dipopulerkan, bahkan dipakai tawasul oleh Adam alaihissalam. Ayat tengaran jalmi ribuan tahun memeh lahir geus dimasurkeun ku Allah, aya henteu? Hanya satu, Rasulullah. Masya Allah. Tinggalin kitab Ad-Durrul Mansur, tafsir waktu nafsiran ayat Adam, nepi ka Nabi Adam nyalak ngampaat tawasul ku jenengan Nabi urang. Pak, eueuh hiji jalma memeh lahir geus dikenal ngaranna. Eueuh boro-boro anak batur anak urang di adanan di komatan sugan di adanan mane epul tara. Belum pernah ada, Pak. Indungna nyusuan ku cai susu aliba, cai susu naon? Awas. Bu. Aya ibu-ibu aya. Ibu-ibu wajib nyusuan teh bu kupingkeun ieu. Ibu-ibu wajib nyusuan teh cai susu pertama. Nu disebat aliba eta wajib ibu hukumna nyusuan ka orok nu pertama teh dikaluarkeun tina nenan urang, tina pinarep urang. Eta teh wajib hukumna saatos nyusuan pertama mah ka orok teh ibu teh teu wajib teu doraka teu nyusuan anak. Awas. Tinggalin Fathul Wahab. Ari cai susu nu wajib disusukeun ku seorang indung kanu jadi anak adalah air susu pertama, ASI yang pertama nu pertama keluar namina aliba. Adapun air susu kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai 2 tahun boleh disusukan kepada orang lain. Tidak wajib seorang istri menyusui bayinya. Karena tidak wajib, maka suami harus bersiap mencari seorang perempuan untuk menyusuinya. Atau cek ibu teh, Pak abdi nu wajib mah geus nyusuan ka orok urang teh ngan ieu mah nyusuan nu kadua katu abdi minta buruh pang meulikeun daster anyar jeung tas anyar kenging halal tinggal Fathul Wahab. Mana buktina? Punten ari Kangjeng Nabi sabaraha lami disusuan ku ibu kandungna hayu. Dan Nabi kitu disusuan ku ibuna tras-trasan. Malah lamina mah disaha, dibadi saha, dicaro di bojona Al Haris. Malah keur boga anak Al Haris geuletik keneh Abdullah bin Haris boga bojo namina Ummu Halimatus Sa'diyah. Jadi nyusuan orok teh Pak anak urang teh meunang pamajikan urang teh meunang minta duit ka salaki. Pak sok abdi teruskeun nyusuan anak orok urang. Salahnya anak orok urang ge teh orok urang duaan. Tapi abdi minta duit 200.000 sapoe kudu dibayar Pak. Atuh kitu mah cina moal menang ganjaran, tetap menang ganjaran, buruh jeung ganjaran kudu dibedakeun atuh. Aya nu macul ka sawah, buburuh macul, moal aya nu digawe nu teu diburuhan, sabab diburuhan teu ngaleungitkeun kana ganjaran kasabna ibadah, buruh mah hak si jalma, gaji mah hak jalma nu buburu. Nyusuan menang buruh tetap menang ganjaran. Adapun menta buruh eta mah kewajiban salaki merek buruh kanu jadi pamajikan kitu ceuk piki ngan lamun geus neangan ka dieu nu nyusuan eueuh maka pamajikan nu tadina wajib sakali kudu terus wajib deui nyusuan. Tuh. Eta ya punten. Tapi kantos ya sempat rada rame naros eta sareng pun lanceuk Mama Kiai Haji Obay Hasan Basri Walet Dengklok Karawang Al-Maghfur lah pun lanceuk bojona Racak Akasin Puri nuju diskusi Fawaidu Janiyah
nadomna asbah wa nadoir kenging ulama Indonesia nganadom Syekh Yasin Al-Fadhani berkaitan sareng i'anah fatul mu'in. Masya Allah kita ulama-ulama kapungkur kajangkau gitu Pak, kajangkau tapi ka ucing asup ngaletakan kena cai kurang 2 kulah cai rek dipake wudu diletak teu najis henteu najis henteu daging mah lain barang anaon lain binatang nu dinajiskeun ngan lamun ucing geus ngadahar barang najis jiga bangke ngadahar beurit gitu. Terus ngaletakan cai nu kurang 2 kulah dipake abdas teu sah cenah malam ucingna keluar heula kayak tambah beda pendapat Imam Romli jeung Imam Ibnu Hajar beda jeung Imam Rafi'i beda lamun ucingna keluar heula geus kadar beurit di imah urang terus kana henteu langsung kena cai kurang 2 kulah nu dek badu ucing teh keluar heula ulin ka mana wae eta cek hiji ulama lah cenah can puguh ka kemu ucing mah eta hebatna ulama baheula Pak ayeuna mah loba nu kawe Pak ayeuna mah loba nu kawe ayeuna tak mudah-mudahan Muktamar NU sekarang mencetak ulama-ulama ahli al-ilmu amin. Tos terakhir wahlami Pak eta Masya Allah ya karim jenengan kangjeng Nabi mah beliau belum dilahirkan ke dunia ini Abdullah belum menikah dengan Ruqayyah bahkan bukan bisa boleh jadi Abdul Muthalib belum menikah dengan seorang perempuan bernama Natilah binti Janab nu masang kiswah Ka'bah pertama teh bojona Abdul Muthalib ninina kangjeng Nabi saha namina Natilah binti Janab. Natilah binti Janab salah sawios istrinya Abdul Muthalib boga anak lalaki deui salian ti Abdullah namina Abbas. Abbas keur leutik leungit di teangan ka dieu ka ditu teu kapanggih geus 3 poe 3 peuting teu kapanggih saminggu teu kapanggih lapor ka polsek kudu make duit komo ka Polres mah lapor di Polres di mana-mana pan lamun leungit embek kan kala kabeak sapi dengekeun polisi tong ngambek seteh kudu jadi pelajaran ieu mah omongan masyarakat aing mah masyarakat rakyat leutik hampura. Mudah-mudahan polisi berubah fenomenana. Amin. Amin. Jadi pengayom, pelayan yang jujur dan benar, betul. Capek rakyat yang ningali kabohongan wae. Nu leutik dikeceak ku sia. Tukang pangkalan LPG gas leutik, wih kuat diteangan salahna. Ari si eta si Arab dia Rizal Khalid nu nyelewengkeun ratusan triliun, Pertamina pikayeuna teu beunang ku Listio. Betul. Nu leutik mah di kieu we di kieu. Tak ulah ngambek siapa polisi aing ngomong kieu. Ngan bisi ngambek silakan laporkan. Saya konsekuen, saya siap ada. Masya ya Allah ya Karim Pak. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Tingali ku para bapak sadayana. Masya Allah Nabi urang mah eta Abdul Muthalib gaduh putra pernah gaduh putra selain Abdullah jenenganana teh Abbas leungit keur leutik di teangan babin samilu neangan teu kapanggih babin Kamtimas ta polisi pangilahasna babin Kamtimas bab di lembur ayo ngajagaan MBG pan awas MBG saya setuju teruskan MBG kenapa karena aya manfaatna keur digarawe nganggur cenah hakanana kurang patingeunah geus hakan etong loba omong sakitu ge dibere mun KDMP tak aing masih mikir rek dagang naon sia teh di dinya teh atuh cek aing teh ampura Pak sempat saya bertanya ke Pak Hasim lewat teman dekat saya orangnya Hasim Jojo Adikusum coba tanyakan sih eta koperasi merah putih rek dagang naon rek dagang bawang dagang minyak dagang naon wat dilatih heula anu latuh heula jadi mun meuli bawang siap lah aduh aing lieur eta lieur sebab gigireun imah abdi Pak 5 meter KDMP di dia mata digeus aya mobil natah mobil tuan takur pan motor ge menang edan teh motor pabrikna can aya ieu motor geus kaluar pan edan teh kipas angin we nu 200.000 dijieun 1 juta raredana jelema pan eta nu abdi sieun mah aya KDMP warung Pararaeh di lembur mudah-mudahan sabab KDMP warung meser teh teu kudu ka pasar tapi meuli ka KDMP amin ngana sajang jauheun dalin tukang dagang teh tak aing lieur sabenerna aduh aing karunya ka Bapak Prabowo loba teh dibere laporan palsu gitu. Laporan loba nu palsu
Nepi ka Prabowo nyebutkan Pak Prabowo nyebutkan nu ngeutekan bawang 700.000 sakilo pan. Aing eureun jadi balik mending buburuh ngeuretan bawang. Eta salah nulis teh Pak. Punten salah nulis. Gitu maksud. Bapak Presiden yang terhormat ingat si Dadan Ali Sundana jeung si Dadan eta nu BGN kamari ditewakeun. Kita akan potong sapi sekian belas ribu ekor per tiap hari. Pret. Lele eta dihareupeun presiden kalele diomongkeun goblok jelema naripuna teu leuleum Pak. Saya percaya Pak Prabowo cinta tanah air, tidak akan menjual negeri ini, tidak akan membesarkan rakyat, tapi orang sekeliling anak aing anak kabina-bina. Masa tak doakeun lah monyet-monyetna singgera nyaring rai amin. Bagong-bagongna singgera kabur amin. Aing mah hayang murni Pak Prabowo. Karena saya percaya tentara ada sabta marga di dada. Tentara mah kuring percaya Pak. Tinggal Babinsa geus overhead gitu boga duit deh nugas we lempang. Babinsa suga nilang di jalan teh boga teu gablegeun kewenangan nilang we. Lempang we tentara mah padamu negeri kami berbakti anu di luhur di sini senang di sana senang. Mudah-mudahan lah mudah-mudahan. Kiai ge sarwana deui. Aya walimatul naon? Syukuran kemerdekaan RI kita sambut dengan dangdut dan jaipongan. Kiai ulah kaleuwihan, bahasana ulah syukuran atuh. Peringatan memeriahkan Agustus dengan hiburan orkes dangdut mending kitu saya tong make kalimat syukuran edan. Syukuran malapat masyaallah syar'iun labdiun syar'iun aya tarifna. Teruskan kajian rada peures kajian da aing terus balik ieu paling kiraop nu ditewak moal kiraop moal. Sekarang ini di putusan MK kalau Anda mengkritik presiden, tim sukses pendukung tidak bisa melaporkan, harus pribadi presiden yang melaporkan. Pak Prabowo selalu berjiwa besar beda jeung nu sabelahna. Nu kanu sabelahna rada hati-hati teh kadeh. Si eta asam sulfat tos. Eta Ki Miftah cenah ngomong ka mana-mana atuh ngarana ge mau balik aing mah lain keur ngahancak kitab. Salah nu ngondang we make jelema weureuh diondang ka dieu. Da aing mah weureuh eta sirik ku si Gibran. Asal ningali si eta TV paehan ku aing. Aing nyeri hate aing teh jadi naon si eta jadi wapres. Aing rudat teh jodak kuman kiman we. Aduh pupu papa. Teruskan salit deh Pak. Ya Allah ya Karim, iya Nabi urang mah meme lahir ka dunia meuni kuat luar biasa. Namina jenenganana geus masur di langit, masur di daratan, masur di lautan. Dijelaskeun dina Toret, diberitakeun dina Injil. Yen bakal aya nabi jenengan Ahmad atawa Muhammad, bangsa Arab eta bangsa. Kan kadenya teu kabeh Arab mancung. Teu kabeh Habib mancung, pada aya Habib nu pesek. Sering jeung kuring bareng Habib Bib ente kunaon pesek lah cenah kiai mah. Ada ceng Bib ulah bakal ceramah ngaji heula sing bener. Berkah ngaji henteu. Kumaha Habib kudu daek ngaji supaya ulah bisa diadu domba. Kunaon Habib jeung urang diadu domba? Karena loba pelaku oknum-oknum dari kedua belah pihak nu bararodo. Can bisa nyaho mubtada khobar geus pidato. Insyaallah anil berkah ya berkah Habib ngaji. Ngaji ulah gengsi sorogan ka kiai. Sabalikna kiai ustaz santri ge ulah sentimen da loba Habib ge nu alim bugiah karangan Habib, sapinah matana Habib, sulam topek matana Habib, ulah gagabah gitu. Urang ngahargaan karena ilmuna lain karena irungna mancung. Sebab nu awam asal mancung, asal halisna kandel, asal jiga ieu pan urang mah ngomong Arab ya di Mekah nu hajian orang Kuningan asal keur ngobrol di tenda anu amin buku lain keur ngadoa eta teh keur ngobrol WC eta teh. Ulah urang ulah Arab kan ulah benci ka Arab sebab Arab mah dipilih ku Allah. Teu aya liilapi Nusantara. Tapi liilapi Quraisy bangsa Arab. Fakta
Faktanya Quran berbahasa Arab, faktanya nabinya orang Arab, faktanya kata Nabi di surga bahasa Arab. Jadi ulah sentimen ke Arabna, tapi ulah berlebihan kultusna dari Arab gen teu sadayana bener budayana. Komo Arab ayeuna mah si sungud. Si sungud di MBS di Kang Bae saya mah. Al-ula dipakai pesta, dipakai hiburan, puguh ku Nabi ge di pepeujehan mun ngalewat kadinya kudu buru-buru ulah eureun samet-met aca. Kumaha ari ngomong pemangku Hadimul Haramain, ari paham Wahabi. Lain kuring anti ka Wahabi, ngan Wahabina sok nyindiran we aing. Eueuh ti ditu namuludan, ai ceuk ulah emang aya ti ditu da eueuh aing nyaho babales ya teh ceuk. Makanya nyebut muludan tidak ada dari sanahnya dari nabinya, memang eueuh sia teh. Ari kitu aya teh ditu eueuh aing geus kita ngahulang soe kumaha sudah pamit tah dengekeun ku sia. Dina hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162. Nomor sabaraha? Hadis sahih Muslim nomor 1162. Ieu Imam Muslim nampi ti dua jalma. Pertama ti Muhammad al-Musanna jeung Muhammad bin Bashar. Muhammad al-Musanna jeung Muhammad bin Bashar nampi ti saurang, yakni Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far nampi ieu hadis ti Subah. Subah nampi ti Ghailan bin Jarir. Ghailan bin Jarir nampi ieu hadis ti saha? Ti Abdullah bin Ma'bad al-Jamani. Abdullah bin Ma'bad al-Jamani nampi ieu hadis ti sahabat Rasul Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Qatadah ti Kangjeng Rasulullah. Si pajarkeun NU teh nya mustalah hadis kade. Tak kuring sok ngahaja mun maca hadis ieu mun Muslim narima kieu. Lamun hadisna ieu ajiz kieu, mun masyhur kieu, mutawatir kieu, engke sahih didat kieu, sahih lil ghair tak kieu. Ulah disangka NU bodoh. Geuning NU mah cenah make kitab kuning ngungkul panjang teuing mun dicaritakeun hadis jeung Qur'an bebel sia teh. Kan NU ge kudu NU bener NU ngaji. Ayeuna mah loba menurut udud NU na. Atuh NU kadon ngacak-ngacak, neangan pihakaneun. Neangan proposal. Tapi Banten mah NU sejati, Syekh Nawawi. Tak ulama lamun aya ngarang ngaku-ngaku orang NU di Banten terus kadituna kalaka deukeut jeung nu sejen, jeung balad-balad nu teu resep kana sapinya, resep kana mazhab nu opat, kukula sok digedig huluna. Mikir goblok saya teh ceuk. Ya mah aya NU kikituan ceuk. Tos, teraskeun. Ieu hadis teh ti Qatadah ujungna memeh dugi ka Imam Muslim kitu. Imam Muslim ti anu. Engke lamun hadisna musalsal, Nabi bari nyepeng dada sahabat. Lamun Nabi bari nyepeng dada sahabat kana pitakna ka sahadat jika ka Muad bin Jabal atau Nabi bari sasalaman jeung Muad bin Jabal nu nganyerangkeun tentang hadis Allahumma inni ala dzikri wa syukrika, maka Muad bin Jabal ka sahabat sejen jeung ka tabiin bari sasalaman sakumaha Nabi sasalaman ka anjeunna ijazah hadis. Karena sanad. Itu para bapak. Itu entak ulah ka kabita urang teh. Itu ku hal-hal anu teu jelas sanadna. Ieu mah ku wawalian ge kabita jalma lain. Makbali sududu. Geus puguh di Kuningan aya Kang Emoy baheula di Kadu Gede. Sobat jeung pun bapak. Insyaallah. Ulama-ulama ahli Allah. Geus teu kudu kana sududu makoli Kuningan. Oh, ahli Allah di Kuningan. Ima anu di naon dimasturkeun, disumputkeun ku Allah. Oh, Pak di Kuningan. Ieu kalakan yang anu saya kejar malaikat kalau turunkan hujan. Ya, malaikat mah taluk nangan ku Allah. Moal taluk ku sia ius. Yang lu kitu ge diaring we taku menjarak bawi. Aja pemecah arus saya tahu kok siapa bermain siapa 3 huruf di belakangnya apa tahu. Mainan lah. Permainan. Tos. Saur Kangjeng Nabi Qatadah ngariwayatkeun suila an yaumil isnaini. Nabi ditaros soal dinten Senin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saur Nabi dzaka yauma ulidtu bihi. Nabi ditaros dinten Senin, ya Rasulullah kumaha masalah dinten Senin? Ye saur Nabi teh poe Senin teh adalah poe dilahirkeun kaula. Kaula teh diwedalkeun dinten Senin. Mantak Kangjeng Nabi sok saum sunat dinten Senin. 1, 2.
Waktu Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia, Abdul Muthalib adalah kakek daripada Kangjeng Nabi, orang pertama yang diberitahu atas suruhan Sayyidatuna Aminah. Terus Tuan Abdul Muthalib dongkap ka bumina Aminah nyandak incu eta aki ka incu leuwih ti ka anak nepi ka di dempe eta incu teh kuat diemplempet dicandak ka lebet Ka'bah ngadua Abdul Muthalib. Saatos kitu disanggakeun ka saha ka Aminah binti Wahbin. Cek Aminah, apa abi teh disumpingan nuju ngandung sekian sasi disumpingan kedah nganamian ieu murang kali teh ku jenengan Muhammad. Cek Abdul Muthalib, kami ge tiba-tiba hayang ngaranan Muhammad. Muhammad teh isim maf'ul, hartina dipuji teu eureun-eureun dipuji. Terpuji teu eureun-eureun dipuji. Namina Muhammad biasa teh asal mah tina sulasi mujarrad teh naik robah wajana tiasa kana af'ala yaf'ilu if'alan tiasa kana hammada yuhammidu tahmidan hamid la tuhammid muhammadun itu si maf'ul Muhammadun si maf'ul tos Pak jadi nuju orok ku Abdul Muthalib dicandak kalebet Ka'bah ieu Kangjeng Nabi. Bunga Abdul Muthalib boga incu lalaki teu eureun-eureun salami 3 poe 3 peuting Abdul Muthalib akina Nabi nyuguhan urang Mekah kutuangeun mencit domba mencit onta domba panggedena onta panggede dipencit ku Abdul Muthalib atoh boga incu mun ceuk bahasa Sukaraja mah syukuran boga incu. Awas kanyaah aki kanu jadi incu luar biasa Pak. Anak urang rek awewe rek laki boga anak incu urang eta kadeudeung urang kan jadi incu luar biasa anak urang we nu bangka warahna mah incu dititipkeun ka aki pan 3 poe indung bapa nama alulin teu gablek beas ka bapa keneh jeung ka indung keneh ta anak. Masya Allah ya Karim ta Pak. Abdul Muthalib adalah orang yang pertama berbahagia dengan kelahiran Nabi sehingga beliau nyuguhan jalma-jalma nu di Mekah 3 dinten 3 wengi mencit domba mencit onta disuguhkeun ka jalma-jalma nu hadir ku Abdul Muthalib. Pak sareng bismillahirrahmanirrahim. Saur Abu Ma'syar lahirna Rasul tanggal 2 Mulud poe Senen. Saur Imam As-Sa'bi lahirna Rasul 10 Mulud tetep poe Semen. Saur Al-Haikami Rasul lahir 18 Mulud tetep poe Senen. Saur Ibnu Diyah Rasul lahir 17 Mulud tetep poe Senen. Saur bin Abi Rafi' Rasul lahir 22 Mulud tetep poe Senen. Hebatnya Senin sarua pas Senin ijma Senin nama tanggal nama beda mantak dina hadis nu nembe Nabi nyarios teu disebutkan tanggal saukur al yaumna sebab yaumna mah sepakat teu aya perbedaan sadaya baik ahli hadis baik ahli tarikh sepakat saalam dunia bahwa Rasul mah lahirna teh dinten ngan tanggal beda-beda teu sawios-wios da lebaran ge sok barareda wae. Leres gitu cek ieu mah tanggal 1 teh poe Senen cek ieu mah tanggal 1 teh poe Salasa pan tetep sarua tanggal hiji nama ngalebaran eta mah ngan awas lamun maca sarah majmu sarah muhadzab na majmu urang mah kedah nuturkeun hasil hakim pamarentah sidang isbat Kementerian Agama wajib kita ikuti kecuali Anda ahli palak Anda bisa menghisab bisa menghitung eta ge keur urang unggul lain keur bejakeun ka umum. Lamun pamarentah netepkeun lebaran poe Ahad urang ngitung poe Sabtu cek Ibnu Hajar lamun rek dipake poe Sabtu dipake lebaran wayana barang daharna tong kanyahoan batur nyumput sebab aya hakim nu diangkat ku pamarentah ayana mantak nikah siri ge wayahna
ulah dijalankan nikah susulumputan sebab diwajibkan ku pemerintah terdaftar di KUA untuk melindungi hak kedua belah pihak. Eta teh ngaranna wajib sonai tercatat teh jika urang rek istisqa sebab angin hamilat can kapecahkeun ku angin dariat can diletikeun hujan ku angin al-mursalat can ngirim hujan ke tempat nu dikersakeun ku Allah kakarak angin hamilat we nama ditu tinggal dina tafsir dina al-jamal itu angin hamilat kan angin hamilat teh nu nyedot uap tina cai ngan can jadi hujan mantak ngelekeb namina hamilat angin mantak nu reuneuh ge ngelekeb beuteung sebab mawa uap cai eta hamil teh gitu mawa cai eta uap dah anak lebetkeun kena opum set jadi we orok jadi tidak cai hamilan Pak Masya Allah para bapak sadayana eta teh naon eta teh tanggal kelahiran Rasul berbeda-beda ngan senena sami Rasul maku saum, Abdul Muthalib maku mencit satok domba sapi, mun ayeuna mah sapi kitu ontak diemamkeun 3 poe 3 peuting. Tapi ada yang lebih istimewa, Pak. Seorang raja bangsa Kurdi, ari Kurdi teh punten Pak, warga suku bangsa tapi tidak punya negara. Masyarakat Kurdi, penduduk asli Kurdi, orang Kurdi asli penduduk, orang Kurdi asli nyebar di perbatasan Iran, di Afgan, di wilayah Turki, di sebagian Irak. Eta Kurdi mah kuat agamana, kuat persatuanana, ngan teu boga negara. Baheula boga pahlawan hebat namina Salahuddin Al-Ayyubi ngabebaskeun Palestina. Di zaman Malik Mudofar raja bangsa Kurdi pertama aya muludan teh di zaman ayeuna di zaman anjeunna Pak eta Malik Mudofar ngayakeun peringatan mulud ngabentuk panitia raja menteri segala kitu dilibatkeun ku raja teh ulah gagabah Pak Malik Mudofar mah sakali muludan pertama Pak hulu domba nu meunang meuleum disuguhkeun 5.000 hulu domba tinggalin Al-Hawi Al-Fatah kayak orang bahasa lisan 5.000 ekor domba dipencit Bapak Binsa alhamdulillah di Sukaraja ge aya 3 di pasar dipencit nya di pasar Masya Allah Pak Babinsa eta Malik Mudofar maraja ngayakeun muludan pertama 5.000 ekor 5.000 hulu domba di naon dipeuleum disuguhkeun komo ai awakna pasti diangeun teras lain saukur domba Pak Babinsa nu dipencit lain saukur domba hayamna 10.000 ekor awas hayam baheula jeung hayam ayeuna beda apa boro-boro baheula zaman eta zaman belah dieu we zaman almarhum Pak Haji Hanan sobat sim kuring Purwasari Didudung terang kuring keur ngarangkak Haji Juanda para sepuh sadaya hayam baheula mah zaman Malik Mudofar paling saeutik mun dikonversi kena kilogram 1,5 kilo Bang detikna kali 10.000 ekor berarti 1,5 kilo kali 10.000 sabaraha kilo teh mencit hayam muludan aya di urang sabaraha puluh ribu ekor mencit hayam ayeuna ye bakaka lain hayam wungkul nu dipencit 10.000 teh para bapak Malik Mudofar mah muludan teh adalah nyiapkeun kue snack disuguhkeun lobana eta piring nu diwadahan kue kena piring teh snack teh lobana Pak 30.000 piring Allahu Akbar iya ge alhamdulillah nu dihareup mah di piringan kabeh Pak lain saukur kadinya manisan kan mun urang uih umroh geuning uih mana sok anggur geuning anggur sok dijieun manisan namina kismis eta tradisi baheula teh eta bangsa manisan tina apel tina anggur sanes kanten Pak lobana susuguh eta manisan 100.000 piring Pak muludan nah aya di urang di penta 50.000 ge walah ngecebrek lah teu heureun 2 bulan
Apunten Pak sanes agul ku payung butut. Dumeh ieu mana minah tahadusan binikmah. Abdi ayeuna bade teras ka Banten. Di lembur abdi meh alit-alitan di daerah abdi di desa abdi. Hiji DKM lamun can menang 70-80 juta lain muludan. Apunten. Abdi wae pangkat abdi mun di lembur aya muludan abdi kena 5 juta. Abdi teh kelas kiai dianggapna ustad di lembur. Bari di perantauan. Komo tukang usaha nu ngarantau mun teu beunang 15-10 juta lain muludan ngaran. Teu boga duit yang ngadekeun motor batur. Nabung aya nu nagihan saminggu sakali, aya nu 3 dinten sakali. Panitia teh ka bumi-bumi didongkapan ka panyabaan eta teh nyanak buku dicatet sehingga punten jalma pang miskina di daerah abdi nu miskin imah janda paling samet nyumbangna kena muludan wallahi 500.000 encan besek ya can nyieun besek kita sehingga tong aneh mun di Banten muludan leuwih ti Agustusan leuwih ti lebaran amang we kaditulah mangga Pak bisa yang berkat abdi ngalaman berkat Pak panjangna 3 meter lebarna 2 meter eta dibawa kena kolbak jerona aya kulkas demi Allah PHS mah geus biasa tuh digantung duit 100.000 50.000 2.000 5.000 geus biasa Pak bakakam geus teu aneh di Banten alhamdulillah di dieu ge cenah pake engke aya cenah kulkas urut nu paeh dibekelkeun timbul pertarosan pamitah eta teh duit 100.000 teh keur mubaleng kabeh juta-juta lain demi Allah Pak ku panitia nu sekian puluh juta teh keur kori saanu panggung saanu son saanu RT RW wallahi RT kabere RW kabere lurah kabere hansip kabere guru ngaji kabere tukang mandian mayit kabeh kabere DKM tukang adan merbot kobok kiai pasantren paling seeutik 1,5 juta kiai pasantren jeung sampingna jeung rokona jeung berkatna parsel wallahi. Jadi lain dituang ku balik kabeh ataupun kain kabeh aing geus sugih. Teu cukup teu kudu narimaan jadwal kuningan aing cuk we Banten 10 kali ieu beureun aing 100 juta kali 10 samiliar aing. Ampura Pak. Kuring sok nanya ka orang Banten asli kuring Pandeglang. Ya cekeng kunaon sih di lembur urang kena muludan beak-beak bebeakan. Jeung ngadak-ngadak Pak. Jelema nu can beuki salat ge kena muludan naturalisasi jika Islam bener. Balalik Pak tip-tip Priuk di jembatan 5 maklum orang Banten Pak lobana mah garong pan di Jakarta teh lobana teu bisa ngagarong pan gelut kena nyekel parkiran becus orang Banten kan gitu jarang orang Banten pinter juga abdi mah jarang Pak nya pinter neangan duit maksudna ari aing mah pan batuk seeutik terima jasa ini batian bawari lain si sombong bawa baturan geus tilu ayeuna jadi menteri mu anyar ka si Jumhur jadi menteri lingkungan hidup. Lobana mah di lembur abdi Pak jadi kapal kuli, jadi jeger tukang panggul di pasar. Tapi eta muludan mah Pak pos wali we datang balik ka lembur, pos waliullah. Di Saramping, di Sorban, di Jakarta nama jarang salat henteu teh. Terus kayak Ustad Pamuda setempat nyieun pasukan asrakal. Lain asrokol itu mah asrakal nyebutna. Lamun asrakalna sore maka pembagian berkat asak sore beredanya berkat asak beuti eta teh pangarebu jelema teh asrakalan teh grup asrakal nu marhaban nambah Banten kan beda marhaban ya nu ra'aidi marhaban Banten ka dan lobana pan tukang gelut jadi kitu sawarana beda jeung Kures jadi Habib Kures marhabana lembut itu marhabana kitu mar ngagenjot we aki-aki beta pae juga eta teh pasukan asraka teh hampura Pak mun aya 10-an honorna bisarohna ujrohna naon we sebutna lah hadiahna moal kurang ti 5 juta tak bisi di dia tukang maca Quran hese neangan duit ka Banten neangan nu paeh pang macakeun Quran salami 40 dinten di kuburan dek saberapa puluh kali tamat dek saberapa belas kali tamat dijamin proyekna ayeuna poe ayeuna geus 38 juta sok bisa arek bubur maca Quran di ditu aing mah geus teu ngaladenan lah lemet kitu masa ya Allah Pak Malik mudopar muludan dugi ka kitu timbul pertarusan Pak Ustad kumpul kumaha utuh muludan
Qala al-Imam As-Suyuti dina Al-Hawil Fatawi dina halaman 152 nyarioskeun anjeunna anna asla amalil maulidi sanyana aslina pokokna pagawean peringatan muludan teh hiji ijtima'un nasi ngumpulkeun jelema punten ayeuna di Sukaraja jalmi sadayana kumpul ieu teh sami jalmi sadayana jalmi teu aya kunti teu aya aya kunta aya kuntu kuntuma kuntum ya itu kayak kuntit ibu-ibu tak ieu teh saur Imam Suyuti muludan mah kedah ngumpulkeun jalmi mantak ulam-ulam teh kedah yeuh peringatan mulu bring ngarempel ngan wayahna ulah saukur kumpul kudu kumaha atuh saatos kumpul wayahna wa qiraatu ma tayassara minal qur'ani sok baca Quran sok baca perkara anu babari dibaca ku umum ulah maca nu hese minal qur'ani tina sebagian ayat-ayat Quran mun muludan teh kudu aya maca Quran matak di urang sok aya arwah jama al-fatihah fatihah mah bisaeun kabeh ayat kursi bisaeun kabeh ulah kieu hadirin dalam rangka maulid sekaligus Agustusan mari kita barokah Quran kita bacakan al-baqarah ngajarungkel jelema teu katalah tuh nu katilu ngaran muludan mah kudu aya wariwayatul akhbaril waridati kudu nyaritakeun riwayat pi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam caritakeun ti awal kelahiran Nabi deui ka maotna bahkan kudu nerangkeun pembuktian tentang kelahiran Nabi apa yang agung dalam kelahiran Nabi ada peristiwa apa nepika turun Sayyidah Asiyah binti Muzahim nepika turun Maryam binti Imran turun wanita-wanita solihah jadi bidana Sayyidah Aminah binti Wahbin nuju ngalahirkeun Rasulullah bahkan Rasulullah lahir henteu jejeritan ceurik henteu nangkarak henteu nangkub tapi langsung sujud ke Allah dan keadaan Rasul dilahirkan itu sudah wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahtunan sururon tos kenging ngahitan bari tos kenging neuteuk uyeuna urat arina tali arina tah keajaibanana begitu lahir Rasul api di Kisra padam begitu lahir Rasul eta bangsa berhala patekong di jero Ka'bah teh ngageder eundeun para rotong Allah sakitu ti abdi mudah-mudahan orang Sukaraja peringatan maulid ayeuna hapunten muga-muga aya manfaatna naon hikmah tina muludan teu aya sanes aos Quran aos sholawat salat dipidamel Quran sholawat Quran sholawat Quran sholawat lawakat torekatan Quran sholawat Quran sholawat Quran sholawat Quran sholawat sing paran Quran sholawat titip ka MUI titip ka para ajengan wayahna nu awam ulah waka digugusur kana torikoh mangga keur ustad mah keur nu santri mah mangga nu awam mah pagahan salatna pagahan maca Qur'ana wiridana sholawat bae Pak punten MUI, Pak Ustad, Pak Lurah, Pak Babinsa menjadi pelopor hebat Pak Babinsa ya, aya gagasan dari saya. Coba ajak warga binaan Babinsa kumpulkan Quran yang sudah sobek yang tercecer oleh Babinsa. Diketrok bari silaturahmi teritorial. Bu, Pak, punten, assalamualaikum, saya Babinsa dari desa ini mengenalkan nama saya Anu. Barangkali ada Quran yang sudah tidak terbaca yang rusak. Saya khawatir akan terinjak oleh kaki siapapun, akan terkena oleh najis-najis apapun. Maka saya meminta kami akan bawa Bu. Ku ibu-ibu, wudu heula ibu bapak teh, bungkus asupkeun kena plastik, pasikeun ka Babinsa. Babinsa na boga wudu heula. Dicandak engke ku Babinsa teh, dicandak kena tempat terhormat, terus aya tempat keur ngabakar, ulah dihandap ngabakar. Karena di tempat anu perhenti pembakaran di luhur, di tempat anu suci perhenti ngabakarna belum abuna kumpulkan ku Babinsa palidkeun dina cai anu ngalir. Insya Allah Babinsa pernah aya kejadian zaman Syekh Ibrahim bil Adham, ada orang sedang jalan kaki, ada lapat basmalah tercecer, bade katincak
dicandak ku anjeunna diseungitan lapat basmalah diselipkeun dina bumi nana bilik bumina disesengitan wangina anjeunna ngimpen anjeunna diseungitkeun ku Allah di langit jadi wali Allah sabab melihara ngajaga sebagian tina ayat Al-Qur'an surah Fatihah ayat hiji komo ngaraksa Quran nu geus teu diwaca. Komo mencek babinsa, siapa warga yang Qur'annya tidak bisa dibaca sudah hancur diserahkan ke saya, maka saya ganti Qur'an lagi. Wah, di mana duit teh babinsa? Cekek palurah jeung camat penta. Cekek nu beungat. Hayang sedekah teh ku Qur'an, abadi sia Qur'an. Ku babinsa. Sok sing wani babinsa kana kitu, insyaallah. Bakar terhormat di hadapan Allah. Hapunten Pak, ieu Qur'an teh loba dilalaurakeun. Dibacaan teu rusak kana najis. Bisi ngahisab jaga di akhirat. Ku MUI desa. Cobi dikampelkeun, gentosan ku Qur'an anyar. Di mana danana? Milarian kanu beungar. Insyaallah daraekeun. Bisi hese minta Haji Udung ke kuaing ditelepon. Hese wae teu panggih, telepon si Haji Udin kuaing ditelepon. Hese wae bupati kuaing ditelepon. Kira kuaing kudu ditahasin dia jauh putus kumut di Jakarta. Jakeun camat cek anak ka bupati. Teangan dana tinu beungar gantian Quran nu tos ruksak eta ku Quran nu sae. Bisi Quran anu tos hancur teu bisa dibaca katinca, kataipat kan kataicak-cakan. Allah ngadakwa jaga di akhirat. Nu kadua sholawat sok keur ustad keur kiai posisi di akhir zaman kiai muda ansor banser pemuda karang taruna geura-geura nu pernah masanten ari jajah dalailul khairat dawamkeun dalail puasaan dalail dawamkeun salatna sholawatna insyaallah bakal barokah. Hatur nuhun, hapuntenna abdi bade teras majeng kiai tos disiapkeun mam tariis penting-penting mah kagok abdi rek neangan sate beber sugan anu buka keneh bari abdi kita terang itu rek asup ka tol Cirebon nu ka asup tol nu penting tolna kudu nepi ka arah Banten ka arah Jakarta ieu can terang abdi ge di dieu ieu teh kudu ka mana neangan tolna bila ku aing kudu manggil si makoli dibawa ka langit cek aing teh. Sakitu ti abdi para bapak urang Kuningan mun jarah ka Kesultanan Banten Kamulan Hasanuddin bisi diganggu ku tukang percarioskeun tos tepang jeung Haji Miftah Fauzi di Makamulan Yusuf bisi aya nu ngaganggu meres beus kendaraan carioskeun tepang jeung abdi kadusan bini mah komo di makam Syekh Mansur Cikadueun abdi keluarga sahabat dekat bestina Kiai Haji Miftah Fauzi insyaallah jawara tato wah ada ngaran kiai bener ditu mah rumpuyuk lain aing sakti ngan di ditu mah jawaran ku kiai sieun dan nyebut lagi kiai mah dia di samping bae di kopiah bae deket jeung Allah na cenah kitu mah nyebutan beda jeung di dieu ka kiai ngan teu di podaran ngumpul ieu da kitu da muga-muga sadina sing barokah Pak Kepala Desa sing sehat ulah nyandung amin Pak Kiroub sing sehat pasantren sing tabih majeng amin banserna tambah maju NU-na tambah kuat, NU-na tambah kuat. Muktamar sekarang menghasilkan pemimpin NU sejati yang membela agama, rakyat dan kesejahteraan bangsa. Amin. Tentaranya kuat, polisinya kuat dan jujur. Rada beda seketika polisi banyak wayana. Jaksanya kuat dan jujur, hakimnya kuat tidak bisa disuap, LPG-nya murah, sembako murah, pajak diturunkan. Amin ya rabbal alamin. Ya tuh amin yang ada gitu wae lumayan daripada teboga harapan pisan. Hanya percayalah Indonesia akan bangkit. Kapan? Allah yang mengetahui. Sepanjang aya nu salat, sepanjang anu salawat, sepanjang anu sujud, sepanjang aya orang Islam keneh, negeri ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatun qarib. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.